Hai hai hai, assalamualaikum. Abi bade cerita setitik teman-teman, kan abi teh gaduh jengkol sareng teri nya. Abi teh bingung bade dipasak kumaha. Tadina mah bade di balado, ngan cabe beureumna teh teu aya. Dikasih resep lah ku wargi abi, bae cenah teu kudu make cabe beureum. Aya cengek hejo mah make cengek hejo we cenah. Nyantos lah ku abi teh diturutkeun nya tu direndos. Teras juga biasanya si bumbuna teh ditumiskeun heula. Teras caian weh, tapi ulah seueur teuing caina ge. Biasa we secukupna. Ngangge gula beureum oge. Teras masukeun weh jengkolna. Masukeun uyah, pecin, royco. Tong hilap oge ngangge kecap. Tah kan ieu teh ku abi teh sambil di videonya. Da emang tadina kan bade dikontenkeun. Kan kudu aya judulan meureun nya ieu teh jengkol teh dikumaha masakna kitu kan meureun ari konten masak mah. Nya ku abi teh ditaroskeun lah nya. Ari ieu teh jengkol teh naon sih ngaranna cek abi teh jengkol dikumaha cek abi teh nya. Tah keulah-keulah nya ceritana. Tah ieu si terina teh dimasukeun nya pas si cai etana teh tos menyusut sedikit. Tah goleh-goleh we sakedap supados terina henteu ancur. Tah kembali deui ka nu cerita tadinya. Kan ku abi teh taroskeun nya coba teh ieu teh naon ngaranna. Terus teh cek wargi abi teh, teuing cenah ieu teh teuing naon ngaranna. Har cek abi teh. Nya eueuh ngaranna coba teh ieu teh jengkol naon cek abi teh. Terus cek wargi abi teh, jengkol kecap meureun cenah. Jengkol dikecapan we atuh ngaranna cenah. Atuh nu bener cek abi teh, rek dipostingkeun yeuh. Nya teuing cenah da urang mah ngarang eta teh cenah menu teh. Cik ari saur temen-temen eta teh jengkol dikumaha. Aya teu sih anu sami masakna dikitukeun eta teh naon namina jengkol naon. Tah bumbuna teh ngan bawang beureum, bawang bodas, cengek hejo, tomat, kecap, sareng gula beureum. Tah eta teh naon namina. Tapi pas begitu diraosan ku abi, ih enak geuningan rasana. Sugan teh moal se-worth it itu. Aslina abi mah temen-temen enak, enak pisan. Tos heula we nya ceritana. Maaf jika cerita ini tidak penting.